Raksa Art Production. Raksa Art Production. Kusadaya esi bumi kajama jalma di dunia anu dimuliakeun Gusti. Mugi Gusti masuk cina ngatayungan ka umatna. Bukan putra kurema dirina suget pangarti teu boleh tumarima kana papaste ti Gusti tara ara jeung subaha sanajan pinanggi pati Gusti sifat welas asimi kaheman ka makhluk nestu teu dibeda-beda sadaya ukur nikmatna melaksaga perintangan babaleran kang sanajan dikantun ngaran kasayan mamusna ujub pria jata kebun anta depi bandarasi hati sulit jauh tawakal pasata pasti ti Gusti jujuna diri jadi para resi menang urip menang hirup nganulah sawenang-wenang ulah reksa kama-kama temanan mata cilaka sanajan
maksud babakti kaindung mentar kaindung mentar hayu kaki nada pepili kaki Sohrap data pitana nenggih negare punita ingkang kaeka adi dasapurwa eka marang suwiji adi luwi dasa 10 lan purwa wiwitan najan kathah titahing jawata hengkang kasongan ing angkasa sinaga ing pratiwi kapiting samodra kathah hengkang samihanggana raras nanging boten kados negara Astina non hengih negari Liman Benawi mila kinarya bubukaning cinarita awit angupaya satus negari boten pikantuk kalih yen sewu boten pikantuk sedoso dasar negara Hastina panjang punjung pasira ukir gemari pahlo jinawi kerta tata turaharja panjang dawa pocapane punjung dhuwur kawibawane pasiriku samodra ukir gunung dasar keporok nyata sayekti negara Hastina ngungkurakan pegunungan agung nengenakan pasabinan ngeringakan pategilan mangku bandaran ageng loh tawuh kang sarwati nanur jinawi murah kang sarwati nur Raksa Art Production. gemah lampahe para nangkoda siang pantara latri sumulur datan podte lebet datan anak sang saning marga senten kang lenggah ing pasanggrahan kajabi Prabu Sindurasa praja ing Sindu bumi sineba wonten pati Sindu sakti ping kalih Wekudrana wawakil Srinata praja Hastina inggih Prabu Duryodana jalaning hirup jujur musir ati iridaki wajah pria nani ngundang rasa welas asik kermena negeri jeung bangsa junjuna ngesi satri ya sejati Sritin non ing pasewakana busana maneka warna sebaka puspiteng udiana miang pacarainya sarwaruok Sritin non ing pasewakana busana maneka warna sebaka puspiteng udiana miang pajrahing ya sarwaruk manga ieu kersana sang wiku kang linuh ngresik kang sugih ku pangarti Pandita Drona ngawakilan Srinata Praja Astina hengge Prabu Duryodana Jakapitana Destrata Putra anu parantos kasumpingan Praja Sindu Bumi ajujuluk Prabu Sinurasa lan Pati Sindupati
anu parantos ngayakeun sabengkeutana patali janji silih tulung ngapangaputuh silih ronyakeun nya kahayang kitu tekad Srinata anu dina danga tiap parantos samiriung mungkulung di balairung bengkok ngaronyok ing salebeti ngependopo di nagara Sinubumi mangga denira harsa pangandika Wikudrona aduh Oh, geuning hayang lah. nuhun Kayang Agung Jemar kanu kawasa wireh dina danget ieu salira teh parantos sumping nyaosan kana naon anu dipamrih ku Ramadalem atur Ramadalem Akma Sri Nalendra Praja Astina Akma Prabu Duryodana jaka pitana ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kasalira panjenengan syukur bagja kamayangan suka bungah diri kaula bungah nu tayahingan marganu jadi lantaran sampean teh istu telan calinci luncat mulang udara tina tali gadang nohonan kana naon anu geus dicaritakeun tina babadamian antara kula jeung sampean layu pikayung iya syukur bagja kamayangan kula bungatan wates wangeuna tina waktu ieu tujuan kula tayalian sakumanuas kapihatur yen kula hayang jadi raja sajagat rat pramudita ewe kudronai dina waktu ieu diri kaula hayang jadi raja sajagat rat pramudita jeung sajabana ti kitu naon pangabutuh sampean pasti ku kaula bakal dicaosan. Tang tu pangabutuh sampean ku kaula bakal ditedunan. Entong boros sakadar anu murah hargana. Dalah anu mahal hargana mu burung teri tedunanku diri kula sorangan. Anu penting kaula menta pituduh kudu kumaha carana. Duh ieu. Gampil Agung. Ari mung sakadar hayang jadi raja sajagat rat pramudita mah gampil anu tangtos sadaya nagara nu aya di sabudeureun ieu nagara salira oge nu di sabudeureun nagara Astina kedah ditalukeun tuh jadi di mana raja-rajana parantos taluk hal ieu anu tangtos nagara nu oge bakal kapibana kareh kabana sapon ku sadira panjenengan tuh hiji eta syaratna anu kadua numutkeun babadan tenan anu tangtos kedah nguntung kadua belah pihak antawis nagara Sinubumi anu dirajaan ku salira panjenengan oge nu aya di nagara Astina anu dirajaan ku Sri Nalendra Praja Astina ajujuluk Prabu Duryodana tah di dia kudu saimbang Raksa Production tuh apan salira uninga sakumaha nu paras diunjukeun ku Ramadalem ye nagara Astina anu sabelah teh beunang disebutkeun hak warisna putra Pandawati Pandu Dewanata. Sanegeun ari mungguh pangabutuh Kurawa Astina. Kahirupanana ewal tinggalkeun ti nagara teh. Lamun heuk ayeuna nagara Astina anu sabelah dipibana ku putra Pandawa sakumaha nurutkeun tina surat nu geus dikirimkeun ka Ramadalem oge ka Kurawa. Anu tangkus bakal timbul kasangsaraan, anu timbul katunggaraan putra-putra Kurawa sadayana. Tah demi kautuhan beungkeutan antawis Sinubumi sareng Astina Ramadalem merdih jorag ti heula amarta da eta raja atawa nagara nu panghesena
Ari mungguh nagara-nagara liana mah eta mah dianggap sipil. Sipil mah. Dianggap gampil. Gampil mah. Tuh, moal hese, moal belek. Moal tuh. Moal. Tapi negara amarta naon sabab didinya tanaga inti dunya mah ayana. Tuh. Hiji atuh Arjuna. Tuh. Dua atuh pamudana si Gatut Kaca. Tuh geuning. Katilu panakawana si Semar. Eta tilu jalma teh istu sabengkotan dina sagala rupana tah heulakeun Pandawa mah. Lamun bisa eta jalma-jalma anu tilu teh buru-buru ala nyawana sakabeh. Tuh. Penting heulakeun masih Gatut Kaca heula. Pokona mah jorag weh nagara. Ngan ama mi HP. Tuh. Cing mi HP naon ya? Kareteging hate ama pribadi anu mangrupa hiji rahasia baheula. Tug dugi kaina tacan laksana ciptaning ati ngan eta mah engke di mana angsal damel rama dalam oge rek nagih janji kana kasangaman salira pribadi. Aringan sakadar jalma anu tilu model gitu anu geus disebutan ku sampean Wikudrona tadi kukula dianggap gampang gesan ngalak nyawa manusia da moal anu bisa ngalak nyawa manusia di alam dunia iwal teh diri kula sorangan. Anu tangtu wan manusia nu wani ka diri kula bakal kempes hirupna. Sakurang-kurangna ku kaula bakal dianterkeun ka neraka gagancangan sangan ulah aya di alam dunia jadi panghalang kana pamaksudan diri kula sorangan. Tah kitu komo. Mama mah iwal teh ngajurung laku ka salira. Lain kitu para kanca. Aduh. Iraha salira boga maksud lumampah ngantu nagara. Tuh. Iraha. Iwal teh kudu ayeuna mangsana. Sabab lamun teu ayeuna moal boa bakal. Tuh, bakal cilaka. Sagala rupa rencana jeung cita-cita bakal beak. Tuh. Ieu. Lamun kitu carana iwal teh kula kudu ngeprak wadia balan. Salian ti diri kaula anu kudu eti hot-hat bajuang demi kepentingan di diri kula pribadi jadi jenderal raja sejagat rat pramudita. Nyapon kitu deui sakabeh bala tentara ti Astina oge ulah diantep kudu milu tatan samakta bisi kula kasoran. Tapi kula boga keyakinan teu kudu ngandalkeun batur diri kula sorangan ge cukup. Ayeuna tatan ayeuna samakta saparabota sakabeh para tamtama kabeh bedil kosong geura eusi tumak potong geura sambung pedang rompang geura asa urang jorag nagara amarta urang ancurkeun manusana nagarana urang pebana. Ai ninggi mangga Gusti mangga kabat lomampah sadaya samia konur ngantun ke negara Astina sampai dia ngacorag ka negara hamarta nyatana iya segera aling wong awayang gunung kelir aling
aling-aling wong ngawayang dalang hanuk maring wayang-wayang hanuk maring dalang Banglu sadaya para pangagung ti nagara Sinubumi rawuh ti nagara Astina anu parantos sabengkeutan ngagaduhana maksud iwalti ngajorag nagara Amarta anu jadi pamanegan Balarea antawis Kurawa lan Sinurasa gesan mibana nagara Amarta nagara udadan leuwih ti heula kurang tenen dihandeuleun sim gesan sampereun cangtuna dihanjuang siang gesan Saat Production. sumangat nyatana urang gentos ieu carios ngawiosakeun kawontenan ing satengahing tapal pates negara Hastina lan Amarta. Para pamuda negara Amarta anu parantos aningali kana sagala rupi halati Kurawa. Atuh sadayana sami sayagi samakta saparabotna. Sami mawasnya diri putra-putra ti nagara anu gaduh raos tanggal waler kana nagara margi dina nyalametkeun nagara teh mangrupa hiji kawajiban Balarea di antarana kitu kawajibanna atuh sadayana para pemuda negara masing-masing ngabagi daerahna sangkan jadi kewajiban dina ngoni ngajagana anu kenging disebatkeun ngadamel benteng-benteng negara mangga tak kersa lumampahna Jakatawan rawuh Antaraja engge sami lumampah benjiang Kang Marakato ladri sabrattenipun hengih Jakatawan dan Antaraja lumampah banget. Sumur teh di sisi kula dikuriling datang kacabe nemes sama umur pinanggih mah karudet hate hayang ieu make bayu kumaha geuningan hayang wawuh jeung pundu kumaha Iya yang terjadi akan lenun ningi Kang Mas mangga yada yai mangga hati-hati ulah aral bari jeung subah dina mangsa urang nampi pancen ngajaga keamanan di negara bawiraos emutan pun kakang pangeusi negara bisa ngamankeun nagarana sarua jeung bisa ngalaksanakeun sabagian iman manusia kanu kawasa ningi sendik yai terang rencana Kurawa dangeti anu parantos sabengkeutan menta bantuan ke negara lian gesan ngancurkeun negara ku kituna entong bersih pating negara kapasarakeun sajengkal tanah Amarta ulah katete ku musuh nyatana urang sami pertahan ke timbalan Kang Mas risikona mati ya yai dawuh pangandika linggih ngiringi dadap cangkring dina gawir ngajajar mah pantai baingan tigena pikir gara-gara rek baturai tujuna gara-gara rek Cicir ngawi Di mana cenah? tengah petir
Pikir ngait berapa tingkah yang tak jangka seorang tak jangka seorang kajamir kadang mantun ngariring bari awi mangerjain tingkat 7 bulan mipiran mah keranya mang iin ayeuna kanyere sapeting asa sabulan mikiran bebene dengan jujuna say mikiran say Raksa Art Production. Ayeuna tumpak bendi dekat Salah jeung kumaha cenah. kapungkur mah katingal bela lami Japati lumampah ing ngapuri sateka anung wesi kuning yatrisula waos maniking uris sincang nirau ulung ayu